Neng. Hah? Nyadap heula tuh nya. Oh, mun. Keheula. Tangga detek karek jual tas nyadap. Ini ayeuna mangkat deui, aing asa curiga. Neng, hayu Hah? atuh. Hayu, ai si Neng kumaha? Lah, entos api-api nyadap abi. Oh, yuk atuh. Yuk. Ayo Neng. Heeh. Neng, di sini aja lah. Iya. Aman. Yuk, ah. Yuk. Alah. Ah. Ya. Ah, teh bogo pisan kan, Neng? Ih, mantap abi nyampur teh. Bogo pisan kan Neng teh. Nya pisan. Nya Terus si Neng kumaha itu istri? gampil si Neng mah ku abi diserahkeun ka orang tuana lah. Demi Neng. Aduh, si Aa. Iya, demi Neng pokokna mah. Neng mah pokokna mah sing nurut ka Aa. Heeh. Ya. Nuhun. Keun we si Neng mah ku age ke dianterkeun sore ku abi mah. Nuhun atuh. Aduh, kelakuan teh. Kita teh bener. Neng deui. Ampun, geulis-geulis aing masuk karebut salaki batur. Nambut sakedap teh. Neng, si teteh eta mah nambut Aa. Nambut puguh dah boboko tadi injem. Balik. Ngomong we tadi rek nyadap. Tamat nyadap awewe. Boko aja yang tinggalkeun. Balik. Jess. Hoi. Ka mana Jess? Kali itu urang kulin. Hah? Kulin. Pangmelikeun ka warung jung. Meunang ada Bang kumaha? Meuli aqua hiji, rokok setengah, kerupuk jeung roti. Cih, nek sia kala ungget-unggetan kunyuk. Kapan eta teh artina ka harti? Napa kumaha? Oh atuh biasa. Alikeun duitna. Oh atuh biasa we sia mau nyerang atuh. Atuh datang ngarti-ngarti itu Bang kumaha aing. Oh iya tah duitna. Aing buruna eueuh. Engke buruna mah atuh seteng geus datang di ka dieu. Aing embung euy buruan mah. Montong lila. Oh. Aqua hiji, roti hiji, udud satengah, kerupuk hiji. Apal euy. Aqua hiji, roti hiji. Aman aja, Jess. Aing atuh kan nanya geuning, aing teh keur ngapalkeun, Mang. Asia aing nanya, ambak makan tepung gua geuning aja, Jess. Aduh, aing teh keur ngapalkeun puguh, Mang. Kunyukna teh. Jadi aing kudu balik deui. Kunyukna teh jadi salah we lah. Asal budaknya ampun teuing. Papa urang teh keur ngapalkeun. Mana di belanjaan anak ket? Cing bos sabar. Tadi teh anu nanya geura urang keur ngapalkeun teh. Terus Aing teh ka poho geura, Mang. Aduh, cek aing teh. sia mah blok-blok kitu di teh kunyuk. Kapan aing ngomong? Kumaha? Nah atuh sia masing mikir atuh yo tuna dina otak sia mah. Kapan aing sok poho anak kumaha? Nah, sia mah teu balik pisan kunyuk Anak mah teh. dikeun buruhna. Nah, mulai ge hantu kunyuk. Bukan kumaha? Ku aing ngeulina kunyuk sia mah. Ai Mang Asep. Marodo yo. Ari aing geus tepat ya. Keheula, ka dieu heula bayar. Sabaraha anak kuda bayarna? 5.000 panglima sakali modal. Ka dieu mana? 5.000 nya. Urang kira inang aya 2.000, manyukeun ana 3.000. Ning ngunah ngawal 3.000 moal urang nyeun takus make modal kehen. Ih, atuh daguan urang rek minta heula kalancok duitna. Oh jing. Yang modal kurang duitna. Ya udang udang ye. Aing Urang minta duit, hayang modal ye. sabaraha tuh? Urang keur teu boga duit yo. Hargana 5.000, ieu nang 2.000, kurang 3.000. Minta aya 3.000. Mama teuing atuh mun 5.000 geus cung tawar ka ditu tuh 3.000 jung. Oh, atuh ku aing ditawar heula 3.000. Ieu geus teu kuat ye. Ye, urang nawar heula we 3.000. Iya kehen. Dia geus nawar 2.000, ayeuna nawar 3.000. Moal lah. 5.000 sok buru arek mah. Atuh anak kuda ye, please. Urang geus teu kuat ye, geus teu kuat pisan. Bodoh amat gesek nonton dia mau kurang mah 3.000 mah yang 5.000. Atuh heula daguannya. Oh jor. Nawar ujung nawar udah. Ayo udang. Yo, mun ditawar 3.000 mah, hayangna 5.000 cenah. Sia mah teu bisa pisan nawarna. Jung tawar deui 4.000 jung. 5.000 mah mahal teuing sia mah. Ih, atuh aing geus teu kuat ye. Atuh dah, daguan. Harus dah, geus we ayeuna mah 4.000 we. 4.000 paradu pisan aing ieu make modal kehen moal aing 4.000 mah 5.000 sok buru. Aduh, aing mah ye, aslinya aing geus teu kuat ye. Bisa pecirit ye, buru ye geus teu kuat. Bodoh amat geus teu kuat ge tuh dina taneuh modalna kehen mung aing 4.000 mah 5.000 buru. Ih, aing geus pisan ka tetanggaan pisan. Oh, atuh daguan. Heuh jor. Ya udang ye. Keukeuh cenah embung 4.000 mah aing 5.000 sikeun mah. Aing geus teu kuat ye. Sia aing keur molor ngaganggu wae atuh.
Jung tawarkan itu tuh lah 4.500 buru. Iya tuh kokok pisan nawar teh nang 4.500 padahal mah 500 deui atuh Lah geus tawar-tawarkan itu lah. Ih aing. Anak kuda. Ya, kumaha 4.500. Nah, eta kehe maneh dina pingping eta dina bitis. Kapacirit maneh kumaha eta Panglima? Lah sia anak kuda. Pira atuh nawar 3.000 gan ni rujit. Wangi. Wangi-wangi banget sia teh wangi bau kieu kehe. Rasa kayak modal mata di dinya aing kalunya. Lah, anta geus kadola meureun geus keluar tayna. Kita aya ngulang. Punten. Punten. Nah, ka mana jelema teh? Punten. Yang pisan atuh, beli naon mang? Cih, golak-golak teuing atuh, Mang. Mang. Kadempuk geura tah mata teh make keler geura. Dapat ngante. Tuh budak keneh. Sok burek meuli naon mamahna eueuh. Hari iya gorengan sabaraan. Oh, gorengan mang sok 1000-an. Oh, 1000-an. Dek, ya, abi anakna 500 tiasa teu, Mang. Nawar saeutik Mamang. Oh, atuh teu boga duit mun hayang meuli gorengan. Wah, tuh udah boga duit 500. Geus bisa dikeun. Dong. Wah, Bawa edan. Ya 500-an, Mang. oh, aku kuku. Kuku enggak. Jelema nu burung sia, Mang. Oh, kebulung kagol ku hehak. Ya Allah. Iya, burik ya aing keur ngadekeun cau. Oh, da kunaon kitu dicauna tuh nuhun kitu. Lah, udah cau lu kieu di ieu. Bat kumaha aing we atuh burik cowok-cowok aing sia teh. Oh, aing ge apa ieu cowok emang mun mata-mata ting aing mah pira nanyakeun. Pira cowok butut kieu ge. Cih, naon dirasa sia Sila kehe. kunyuk. Pada oyo. Sama cau aing. Dak sia mah. Burik. Nah, kena naon di dia ulang-ulang wae. Sira ku cekak. Da keur gawe naon? Licin we cuk. Angin ngageleus ngarasak ngeunang aja daun. Satu aing mek madang. Jak, ari lu madang jeung aing. Ku aing kabeh ditraktir. Bener cuk. Oh, asok ku aing kabeh ditraktir. Kurang. Ku jeung sulit kabeh. Ayo tuh aing hayang dahar lapar aing. Ya. Ayo. Kamasan ka kana mah udang. Ayo bener yo. Iya, kunyuk. Tah, di dieu we yo. Yap, kuat. Tah cuk aing hayang cungti cuk. Sok naon we sok. Urang Naon? sok udang. Udah anjing cumi ya. Nah, sok. Bu. Bu. Ieu pasakeun pokona namanya kabeh tah 2 kiloan. Sok dikumahakeun saus tiram asam manis saus padang Bu dikumakeun we sok pokona mah. Sing ngeunah pokona Bu. mangga sok siap antosan kalebat Siap Bu. Siap kuat. Masuk we atuh gerak. Tah, kieu. Udah salah tuh, euy. Masuk ke traktir ku aing pokona apa mah. Nuhun pisan cuk duh. Aya kares wae ayeuna ajaran traktir nete. Mati rongsok juga nang bos. Nah tuh, mantap tuh. Sok arasan heula. Terus sok atuh urang kalau api gitu, udah eta. Meunah nya. Ayo hendak sok semua tah. Sok nyela, sok nyela. Urang mau makan di situ. Oh. Dia kan sekolah. Oh, nyak kelak. Mana tuh? Telepon dari bos. Sekedeng. Oh, kelak. Iya masa mau balik. Oh di situ. Bos. Badai payung mana? Badai payung enggak? Lu bener, badai payung. Saya lah kedeng. Badai payung. Ulah lila cuk. Wah, tungguan lah. Ah, ulah lila ya. Cep. Si Ucup, si Faisal, si Odi asal lila, Cep. Kemana nya? Paca itu. Ini kok bos. Melalui lapisan buku. Yo, gua ini teh lah tuh sekedeng ya. Malah teh lo sekedeng. Bener bos. Gua lihat, Cep. Asal lila, si Odi euy. Aing mah kamarana dimakani loba keneh nya euy. Hah? 1.200.000? Nah bu, iya lumayan kan datang. atau kumaha iya dan sanes mah terus aruy Nu bener ibu. Ah, aing cilaka ieu mah. Ibu bener nih nari barali. ohon tadi nu sanes terus aruy kantun awun gua Bu, aing mah
Agawean. Ieu ngeunah ku jujur dahareun. Ieu jadi teu ngeunahna ieu nu mayarna eueuh. Aing digawean si Ucup. Goblok. Mang, yang udud atuh Mang. Cih, orang itu boga pugu Mang Jiwang. Untuk kuat yang udud aing mah. Sarua orangnya eueuh aya beak pisan atuh. Geus atuh boga duit teh. Burit mah aya. Juk boleh Mang Jiwang atuh. Dia kan. Ya, tah. Aing keur teu parurun indi teh. Ditah meuli udud deui aing mah. Aing hayang teh udud. Lain kudu Mang meulikeun. Si Burik. Burik, Naon mi bang? aing pangmeulikeun rokok. Rokok. Heeh. Ala, untuk antu aing buka yuk capek. Atuh sia mah heseset teuing ditita ku aing teh, ku aing dibere. What? Asal buru haru aing ah. Heuh, geus kayak gampang. Yah, Beli sabaraha dia? setengah we. Setengah. Heeh. Bener. Heeh, tong lila. Heeh, boga kawan. Aing keur teu parurun teh. Duaan aja dia lah. Ya, menjual ududna yo. Aing ah. Jih. Naon anu dirasa sia Burik? Naon? Atuh sia mah dipotongkeun kieu kunyuk. Yang pacar tadi setengah. Lain setengah kieu atuh sia teh setengah bungkus. Ih, produk kuler kitu aing mah tukerkeun deui. Kadi teu bawa. Tadi di tanah setengah aing capek bolak balik wae ke warung yuk. Tadi di tanah setengah can nyebutkeunna. Aing, geus aing mah dicarekan ku si bos areta aing mah. Ih, karep teu nya aing mah teu ku campur ieu nu penting mah si buruhan we aing. Awak we jangkung gede. Aing muka nu kieu teh bisa. Si Pamding. Yeuh, Bayar. nah kudu mayar kunyuk. Aluk manuhun gitu, ku aing geus dipangmukakeun. Ih, abi menuju icalan. Ya, eta tos dibuka mah kedah dibayar. Cungur. Nas ku aing dibuka. Sabaraha? 5.000. Yeuh, Nuhun, A. kunyuk.